Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng patepang deui mugia urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun dina milari milik rezekina katut dibarokahkeun amin. Urang lajeng deui anca carita dina judul Galura Gunung Malaka bagian ka-4. Mangga ka sadayana cara ketan hanca carita nuju nyarioskeun kaayaan rombongan Kilo Drakala cenah anu dipegat ku Balad Garong teh. Satuluina ieu punggawa anu disebutkeun Lodrakal teh keur we tarung ngalawanan si Jagur anu kaayaan ieu dua jawara teh dina kaayaan imbang silih sonok silih tajong silih tonyong nyingcet jeung ngahindarkeun sajongjongan Lodrakala ngalawanan si Jagur pakubis papuket gelut anu kaayaan saimbang aya cenah sababaraha waktuna kaliwat ieu dua jawara teh jiga eueuh anu eleh jiga eueuh anu mung ngelehan oge keur we tarung jiga anu imangan pisang dina keur kaayaan saperti kitu. Kalepat cenah gobangna Lodrakala teh ngahambat arek naro kana sirahna si Jagur tapi si Jagur nangkis kana eta pakarang satuluyna si Jagur mundur sababaraha lengkah nu satuluyna mah jong si Jagur teh langsung loncat ninggalkeun punggawa Lodrakala teh. Ningali kana musuhna anu geus lumpat Lodrakala kahuleng we naon cenah maksudna make eta cenah musuhna teh kalakah ninggalkeun dina kaayaan tarung anu can beres. Dirinya salah saurang punggawa ngadeuketan ka Raden Lodrakala bari cumarita. Tiwas padati geus dibawa kabur aya kana duana. Aduh tiwas manehna bener-bener ento aya mamanyangkeun keributan ngan ukur nyokot kana pantat diungkul kitu cenah ceuk eta punggawa teh. Kakocapkeun dina kaayaan beurangna di wewengkon Kadipaten di pendopo Kadipaten Calik Raden Arya Mangkunata dina kursi pangluhurna raraena katingali baud kumisna jika nu mulapes panuna nyorot jika nu ambek pisan. Punggawa Lodrakala menjing hareup we ka Raden Arya Mangkunata satuluyna Raden Arya Mangkunata nyarita jadi hasil tatanen ti Cikajang teh dirampok sanajan teu sakabehna tapi ieu artina di Kadipaten urang teh geus aya nu ngahina ieu ti kawani-wani nyokot kana hasil tatanen nyokot kana pajeg ti rakyat kaluan cari rampok kurang ajar. Satuluyna punggawa Lodrakala nyarita dalam sumur sapertos kitu dalam rampokna loba pisan. Aduh katingali mana mah dipimpin ku hiji jawara gunung tah manehna mah jiga teu rek ngaologara ngan ukur nyokot kana hasil tatanen dua padati atau dijanak sanaos teh sadayana sumur sapertos anu disanggemkeun nemean ku dalem kuprak cenah naon teu maean eta teh jadi alasan oge lobana rampok di wewengkon anu tadi megat. Pokona mah anu pugona mah ieu
Pajeg ayeuna geus ngurangan anu kuduna leit-leit geus parinu ayeuna hesepan kana pinuna anjeun hayang kabupaten urang jadi carita ti caes daya-daya nu sejenna keur kaayaan rugi nyawa ayeuna teh mang bulan-bulan geus keur kaayaan paceklik garungu kana ambekna di dalam kadipaten menak-menak nu aya nuker aya di dinya silih teuteub aya anu nyengir payet aya oge anu nyumputkeun ka hariwangna satuluyna salah saurang menak ti belah wetan nyarita dalam rampok teh lain saukur maling nu biasana mindeng karungu sareng seueur bejana cenah mah hasil tina ngarampok teh dibagikeun deui ka rakyat kitu cenah ceuk eta menak teh karungu kana kakecapan ti menak ti belah wetan saperti kitu satuluna Raden Arya Mangkunata leuteup seukeut bari nyarita eta leuwih bahaya rampun lampung nu dibere cap lawan bakal leuwih gampang meunang simpati ti rakyat urang teu bisa ngantep jeung eta teh ciciren manehanana geus nyangka goreng ka maena heueuh ka urang sararea anu aya di dieu yen urang teh keur nyangsanakeun rakyat tuluy rakyat rek diwaluyakeun rek ditulungan ku jalan ngarampok nah anjeun daek sakabeh rakyat ngarampok jeung ngajieun pambarontakan ka urang garungu kana sasanggem di dalam kadipaten Arya Mangkunata sapertos kitu sakabeh menak cempring kabehanana teu nyarita deui bejana ka Rai Raden Surapati oge kamari cenah di rampok sarua dipegat ku rampok di wewengkon eta deui kitu cenah ceuk Raden Arya Mangkunata tumanya ka Raden Surapati anu oge aya di tempat eta dalam leres pisan mung alhamdulillah teu dina kaayaan aya nu dicanak mung salah seueur oge punggawa sim kuring anu ngalaman tatu satuluyna Raden Arya Mangkunata sumanggem deui anak kitu mah wajar di tempat eta bisa disebutkan tempat karaman jeung tempat anu geus teu aman malahan mah kaalaman ku nyalira Rai Surapati yen di wewengkon eta teh bener-bener teu aman sanajan cenah bieu henteu tika aya barang anu hasil dirampok eta si Durjana teh tapi tetep nandakeun manehanana teu pandang bulu saha-saha wae anu ngaliwat ka tempat eta pasti dina kaayaan dirampok dina ayana saperti kieu mah kahiji lamun aya ti wewengkon Cikajang atawa wewengkon nu sejenna anu karep arek nyetorkeun kana upeti atawa pajak atawa hasil tatanen ka kadipaten ulah rek ngaliwat ka babakan lamping sabab kenyawan di dinya geus teu aman deui tapi wayahna menak-menak jeung punggawa atawa anu tugas nu jadi keamanan di wewengkon utamana mah di kawadanaan anu kauntup ngaliwat atawa sapoderning babakan lamping wayahna sing carincing bageuh kancing sing saringseut bageuh iket urang kudu hati-hati bisa ngajaga kana keamanan utamana mah berenang di wewengkon Cikajang babakan lamping jeung bejana mah ti Kacimalaka sagala rupa cenah lurus dalam menak-menak nu sajana oge ngabenerkeun kana eta caritaana ti Raden Arya Mangkunata tah ku kituna kula rek mercayakeun ka anjeun Surapati amankeun jalur eta wayahna sabab eta tempat aya dina jajahan anjeun dina kawasan
atawa wewengkon anu kajajah ku kawadanaan Cikajang. Kitu cenah sanggemna dalam Bupati Arya Mangkunata mere tugas ka Raden Surapati supaya bisa ngamankeun wewengkon babakan lamping jajahanana kawadanaan Cikajang. Kakocapkeun dina kaayaan peutingna dipanganjrekan anak Raden Surapati. Ditepas imahna Raden Surapati manehanana keur niuk we jeung harepan rakyat Wirasantika pangawal satyana nu sok disebut Kang Wira. Awakna jangkung tak nalega panonna oge katingali waspada. Raden Surapati nyarita, Kang Wira, jika nama akang oge atos uninga yen bupati geus masrahkeun ka urang, utama nama kakula anu gaduh kalungguhan di kawadanaan Cikajang ieu jeung deui kaayaan jalan di wewengkon babakan lamping anu geus karasa oge ku urang dina kaayaan teu aman. Taku kituna ieu bupati Raden Arya Mangkunata masrahkeun ka urang supaya bisa ngamankeun eta wewengkon atau jalan anu teu aman teh. Semohon sim kuring parantos garungu kana eta beja. Teras kada kumaha Raden? Kumaha pamanggihanjeun ngeunaan eta kaayaan rampung-rampung teh? Kitu cenah saur Raden Surapati sumanggem tumaros ka rakean Wirasantika. Rakean Wirasantika satulina nyarita. Dina beja anu parantos katampi ku sim kuring, ieu rampung teh karunguna mah sanes rampung biasa, seueur nu nyarioskeun oge nah ti rahayat, nah ti menak-menak atawa ti raden-raden anu parantos oge panginten ngarungu beja tina hal ieu. Ieu rampung-rampung teh jika ngagaduhan kana hiji tujuan, lain ukur ngarampog ngumpul-ngumpul harta jang pakaian manehanana, tapi karunguna mah sok seueur dibagikeun deui ka rahayat saurna teh sapertos kitu Raden. Ngarungu kana kekecapan ti punggawana sapertos kitu, Raden Surapati satuluyna sumanggem deui. Bener, berarti akur naon anu katerima ku anjeun jeung naon anu kadenge ku kula. Tapi eta hiji cara anu kawilang salah. Lamun teh mah hayang manehanana ngabantu rakyat nah make jalan anu goreng seperti kieu. Anu satuluyna keukeuh pagawean maranehanana ngancem kana keamanan di wewengkon urang, utamana mah ngajadikeun pajeg atawa bebenangan tina hasil tatanean anu kuduna ngumpul di kadipaten jadi ngurangan. Tangtu eta oge ku anjeun geus kaharti meureunana rakean. Raden Wirasantika neuteup antep ka dununganana bari cumarita. Sumuhun Raden, saterasna naon sumanggem Raden? Kieu rakean. Tugas di dalam bupati kudu ku urang dijalankeun kalawan saestuna jeung deui lain hukur masalah nu katukang-katukang atawa aya maksud anu saperti dicaritakeun rame di rahayat. Tapi ieu mah urang ngungkulan kana keamanan jeung katartiban. Bisina dijadikeun oge alasan aya jalma anu ngalaksanakeun perkara anu sarua tapi kalawan tujuan anu beda. Sabab nanaon oge lamun niatna alus kudu dijalankeun kudu perkara anu alus. Aya niat alus make berjalan perkara anu goreng nya tungtung nama temahna saperti kieu.
jadi kagorengan. Ku kituna anjeun wayahna ku kula ditugaskeun sabab kula teu bisa mercayakeun kana hiji perkara anu berat saperti kieu iwati ka anjeun. Lamun kongang tangkep cerak deleg eta nu jadi ulun-ulun pangacona. Lamun teu kongang usahakeun ieu bala dampuk ulah tika ngayakeun deui tindakan-tindakan anu ngaganggu kana keamanan, utamana mah ngaganggu kana katentraman urang bararea. Jeung lamun ningali dina saperti kieu mah nah kudu kaula turun atawa ngayonan langsung jang naluntik jeung ngarengsikeun ieu perkara. Rakyat Wirasantika ngarungu kana kekecapan ti Raden Surapati saperti kitu. Rakyat Wirasantika nyarita bangun anu rada teu ceceg. Ampun Raden. Nah kedah Raden langsung turun tangan kernaon sim kuring dijantenkeun punggawa Raden upami tika Raden ngalaksanakeun perkara-perkara anu sapertos kieu. Bener dina kitu nama. Tapi kapan ku anjeun oge geus kanyahoan lamun urusan ukur rampok atawa tukang maok atawa anu paling pulang paling mah kaula pasti bakal langsung percayakeun ka anjeun. Tapi jika nama ieu aya anu sabeh tukangna mah kulantaran seperti kitu wayahna ayeuna mah kaula lin arek nitah anjeun jang naluntik sorakan. Tapi anjeun kudu daek baturan kula kumaha kaharti ku anjeun. Ngarungu kana pamandegan ti Raden Surapati saperti kitu. Rakyat Wirasantika satuluyna nyarita upami kitu mah telangkung Raden kakocapkeun dina ieu carita sababaraha poe saterusna Raden Surapati Wiranagara dibaturan ku rakyat Wirasantika satuluyna mah naluntik cenah kaayaan eta rampung. Ieu dua urang jalma menak tidayeuh teh henteu ngagunakeun pakaian anu kamenakanana atawa kegedena, tapi pasajan we sarupa jeung rahayat saumumna. Raden Surapati jeung Raden Wirasantika satuluyna mah ari niat kaluar ti bumina buru kalemur mapae-mapae tepis wiring ngajajah belangan gori neangan cenah di mana ayana kumaha petana ieu rampung-rampung anu osok ngaganggu kana keamanan tea. Di sisi lemur aji kajang Raden Wirasantika jeung Raden Surapati geus menang tempat anu cukup merenah jang nalingakeun kaayaan di wewengkon Babakan Lamping. Sanajan kakocapkeun di wewengkon Babakan Lamping tempat anu teu aman, loba pisan sudagar-sudagar atawa rombongan padati anu sok dipegat ku rampong. Tapi tetep we aya jalma nu ngaliwat mah utamana mah kadang warga anu karep arek kaleuweung atawa mentas ka wewengkon eta. Sababaraha poe kaliwat di eta wewengkon teu aya kajadian nanaon, malahan mah jalma anu ngaliwat di eta tempat teh teu kabejakeun, teu kakocapkeun diganggu ku rampong atawa dipegat ku rampong. Sanggeusna aya cenah kana 2 poe atawa 3 poena ngayakeun panaluntikan anu hasil nama tetep sepi beja-bejana. Raden Surapati satuluyna nyarita, hai nah Kang Wira, nah ieu rampung teh jika anu ngadodo jeung anu ucing-ucingan jeung urang geus aya 3 poena urang cicing di tempat ieu nalingakeun jeung ngawaskeun ka wewengkon ieu, tapi teu kadenge-kadenge aya anu karampogan atawa dipegat ku nu jaraha teh. Satuluyna
bari melong Raden Wirasantika nyarita, "Sumuhun Raden, sim abdi oge kantos tumaros ka kadang warga anu aya di wewengkon ieu. Saurna teh rampung-rampung tara meraragat jalma-jalma kadang warga anu biasa. Maranehanana osok maragat teh ka jalma-jalma anu kasebatna sudagar atawa rombongan-rombongan anu karep nyana kasih tatanen ka kabupaten atawa pajeg atawa upeti sajabati eta mah can kantos karungu kejadian aya di pegat, utama nama kadang warga anu karep arek milir atawa ngirimkeun hasil tatanen sanajan padati aya hiji atawa dua na eta mah tara aya anu megat kajaba di juragan-juragan anu seueur hasil tatanena, utama nama anu langkung ti 3 padati atau 4 padati eta mah sok aya rajin kabejakeun. Tapi anu pang tungtungna teh kejadian anu dialaman ku urang serang disusul ku kaayaan rombongan Kilodra Kalatea kitu tah Raden. Tapi kaula penasaran, ayeuna mah ulah ka dina kaayaan manuntik ieu. Urang nyieun tarekan saja. Kumaha tah Raden? Kene urang jalankeun, gampang ngajelaskeun mah. Satuluina Raden Surapati jeung Raden Wirasantika ninggalkeun kana tempat anu dijadikeun panaruntikanana. Maranehanana balik deui ka pangancerkanana di kawadana Anji Kajang. Dina poe satuluina Raden Wirasantika dibaturan ku rakean Raden Surapati dibaturan ku rakean Wirasantika nganggo cenah kana pakaian anu sabasajana dikenakeun dipake ku menak atawa kegeden. Malahan mah kuda naoge didangdanan jika anu pantas pisan. Satuluina mah kaharap rek ngaliwat cenah ka wewengkon babakan Lamping tea. Kakocapkeun Raden Wirasantika jeung rakean pahidi wae. Kakocapkeun Raden Surapati jeung rakean Wirasantika bari tunggang kuda teh ngaliwat ka wewengkon babakan Lamping nu samemehna maranehanana dipegat ku rampong tea. Pas beneran di tengah-tengah jalan anu palebah dipegat tea, teu lila tidinya di tukangan tangkal anu ngarungkun di sela-sela hieumna jujukutan kaluar salah saurang jalma anu make baju sing sarua hideung. Satuluina manehanana nyarita, "Mohon mawas ya leuwih hadeureun heula juragan." Raden Surapati jeung rakean Wirasantika gadenge kana kekecapan saperti kitu teu ngarasa kaget tuluy ieu 2 urang jalma teh ngaliuk lalaunan ka tempatna datangna sora. Teu lila tidinya katingali aya 4 lalaki keluar bari mawa bedog jeung tumak salah sahijina geuningan si Gumarang baladna si Jagur tea. Karungu Raden Wira nyarita, "Kula teu mawa hasil, tapi kula nganukur mawa awak," jeung rakean Wirasantika. Tidinya si Gumarang nyarita, "Teu naon awak oge, sabab aya awak oge anu hayang papangenjeng anjeun," jeung si Gumarang nyarita saperti kitu. Waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Mangga kasadayana diantos wae nya dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui. Permio.